Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para wali sadaya, tolabul ilmi, pelajaran tafsir Al-Quran, insyaallah anu bade dikaji, anu bade dibahas Al-Quran surat ke-17 Al-Isra atanapi disebat oge Bani Israil. Ayatna ti ayat 31 dugi ka ayat 40. Kurang kawitan di awas sasarengan. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qaslahum kana hit'an kabira. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultanan fala yusrif
Salajengna urang bahas Al-Quran surat Al-Isra atanapi disebut oge Bani Israil surat nomor 17 double ngaran suratna aya ditulis dina mashab teh Al-Isra nyaeta maksudna Isra Mi'raj aya oge Bani Israil nyaeta tentang bangsa Israil. Lainnya dibahas insyaallah di ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hil'an kabira. Nah, ayat heula ta ayat 31. Anu eusikna jeung omat aranjeun ulah ngabunuh ulah maehan anak-anak aranjeun saestuna kami Gusti Allah anu bakal ngarizkian anak-anak aranjeun oge bakal ngarizkian ka aranjeun ka ilung bapa sanyana ari ngabunuh anak teh kaasup dosa gede hitang kabiro dosa gede ya urang sanya nama hubungan ilung bapak kan jadi anak teh secara psikologis pasti bakal aya rasanya bakal aya rasa karunya, bakal aya rasa cinta. Da ku Gusti Allah ge tos dibewarakeun yen manusia teh hubbu syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara wa dhahabi wal fiddah. Ku kami manusia teh geus dibere rasa indah, rasa cinta. Zuyina linnasi hubbu syahawat. Manusia teh bakal aya rasa cinta anu jadi lawan jenis. Geus psikologisna geus bakal kitu we, geus kitu. Laki bakal aya rasa mencintai awewe, awewe mencintai lalaki. Salah saya hiji realitas we Nabi Daud istrina 88 artinya diberi rasa cinta ka awewe. Nabi Sulaiman 100, Nabi Muhammad 12 jeung seueur-seueur deui eta teh ngabuktikeun yen sanyana secara psikologis mah da hidup bapa mah bakal aya suami bakal aya rasa cinta ka istrina, istri rasa cinta ka suami. Teras oge wal banina
Sanya nama secara jujur indung bapa teh bakal aya we rasanya kan jadi anak teh wal qanatiril muqantara min zahab wa bizza bakal aya rasa resep kana harta, kana emas, kana perak, wal khairil musawamah kana kendaraan seperti kuda-kuda anu aralus jeung kuda-kuda kiwarima kuda-kuda buatan Jepang ya kendaraan tapi anggar ukuran mah make peka ukuran kuda bakal nikah hayang kana an'am wal harsi hayang bogaan ingon-ingon sawah kebon tapi naha aya jalma anu ngabunuh anak gitu pangna Gusti Allah nyarios wala taqtulu auladakum khasyata imlaq artina geus loba kasus samemehna oge di zamanna Rasulullah sadaacan Rasulullah Nabi Muhammad doseun jalma-jalma anu ngalakukeun pembunuhan kan jadi anak yang motivasinya rupa-rupa lamun di zaman Nabi Muhammad urang Arab Quraisy nah ngabunuh anak nu diutamakeun dibunuh anaknya anak awewe kulantaran boga pandangan anak awewe teu mangfaat tanagana saeutik sedengkeun harita di Saudi Arabia hese cai biasana lalaki sok parbut cai hari awewe teu bisaeun parbut cai teu elehan jadi dipandang keur naon anak awewe mah teu mangfaatkeun contona keur parbut cai da cai kebutuhan anu kacida pisan pokokna nah nu sejena mah rugi ka ayeuna kana terjadi pembunuhan kan jadi anak sajana mah lain teu aya rasa nyaa kan jadi anak da mah geus jelas naluri bakal kitu nya gitu ngan aya anu kulantaran terdorong diantarana aya kasieun sieun sangsara sieun miskin sieun teu bisa kaparaban jadi khasyata imlaq gitu sieun teu kaparaban loba kasus-kasus boh bapa boh anak boh bapa boh indung ngabunuh anak kulantaran eta masalah ekonomi gitu jadi timbul we emosi nafsu kulantaran kurangna harta tak aya kulantaran motivasi teh gitu aya deui anu memang kulantaran eta anak nu dikandung atawa anu lahir hasil hubungan di luar nikah gitu hari bobogohan itu tah dilaksanakeun daek tuluy geus waktu hamil mah teu tanggung jawab gitu tah jadi we dosana terjadi double nya zina itunya hubungan di luar nikah nya ngabunuh menjadi anak bahkan kan kedina jero beuteung kene sok loba kasus-kasus di aborsi dikuburkeun nah ieu teh ngabunuh anak pokona mun geus aya nyawaan rek dina beuteung kene narahim kene boh tos lahir eta teh kaasupna teh hib'ang kabiro dosa anu kacida pisan gede nah gitu. Terus
Tadi aya kalimahna wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum. Jadi kuduna positive thinking. Yen kabeh anak anu lahir ka dunia teh ku Allah teh bakal dirizikian. Jadi ulah berpikir negatif thinking, suuzon yen ieu budak moal dirizikian gitu. Taya tanah teh jadi Gusti Allah masihan spirit ya, kudu boga pandangan positive thinking. Yen anak lamun urang boga anak rek saeutik rek loba ge geus pasti anak teh dirizikian ku Gusti Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, jeung induk bapana ge bakal dirizikian. Nah, namun aya kewajiban urang sebagai hamba Allah, kewajiban dina neangan rezekina. Allah anu bakal masihan rezekina, urang salaku hamba Allah wajib ikhtiarna, wajib usahana. Jadi gayung bersambut kena teh kitu. Urang salaku hamba Allah terus we ikhtiar neangan rezeki gumantung kana kamampuan sewang-sewangan. Cara nama gitu. Dasa kabeh manusia ge dibere potensi, dipasihan kekuatan, kemampuan pikeun neangan rezeki. Allah bakal masihanana. Itu kantos janji Gusti Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami Gusti Allah anu bakal ngarizikian ka anak-anak aranjeun oge ka aranjeun. Ngan urang wajib ikhtiarna gitu. Jadi teu meunang jadi jalma pemalas, jadi jalma anu kedul. Tah ieu nu sok timbul masalah teh sanggeusna berumah tangga, boga turunan tuluy males, tuluy kedul, teu daek usaha, teu daek ikhtiar, maka timbul emosi anak dibunuh pelampiasanana kalau jadi anak. Nah, sebagai tambahan dalil yang urang teh wajib ikhtiar, nah aya hiji surat anu keur diurang mah di umat Islam Indonesia eta teh jadi surat anu kaasup surat pilihan, surat Al-Mulk, sok disebat surat Tabarok. Dina ayat ke-15 huwaladzi ja'ala lakumul ardo zalula famsu fi manakibiha faqulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Gusti Allah ngadamel ieu bumi teh jinak, produktif. Bumi teh mengandung rezeki anu tak terhingga. Tatangkalanana, sasatoanana, laukna, barang tambang. Wah, beunghar we loba pisan harta banda rezeki di bumi gitu. Eta teh keur manusia tinggal pamsu pimana kibiha kudu daek usaha liar kaditu kadieu di permukaan bumi nu sakitu legana. Faqulu mi rizqi, talamun daek usaha mah pek aranjeun ngadahar kana eta rizkina, menggunakan rizkina. Jadi geus otomatis geus dijamin daek usaha ku Allah dirizikian gitu. Tah jadi penjelasan ayat ka-31 kade salaku hamba Allah ulah dugikeun ka
ngabunuh kalau jadi anak da Gusti Allah anu baris ngarizkian kasakabeh anak-anak aranjeun tur aranjeun ge bakal dirizkian mung syaratna mah urang we kudu ikhtiar kudu usaha pikeun memperoleh eta rezeki neangan rezeki teh kaasupna eta teh ibadah goer mahdo itu kan ibadah teh aya nu mahdo nu geus ditangtukeun tata carana saperti salat saum aya ibadah teh nu goer mahdo sagala kahadean itu eta teh ibadah contohna salaku salaki neangan rezeki pikeun memenuhi pangabutuh hirup di keluarga istri nguruskeun khususna di keluarga dina rumah tangga ngaulaan salaki ngaulaan anak pada teh ibadah goer mahdo saya ayat kaduana ayat 32 wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatau wasa'a sabila kade aranjeun ulah ngadeukeut-deukeut kana perbuatan zina sanyana ai perbuatan zina teh jalan hirup anu goreng pisan sa'a sabila jalan hirup nu panggorengna tah jadi dina ayat ka-32 urang salaku hamba Allah teh diharamkeun haram ngalakukeun perbuatan zina ari zina teh hubungan sebadan antara suami istri hubungan sebadan antara lalaki jeung awewe anu can terikat sebagai suami istri gitu. Tah ieu teh kan geus tangtu kacida pisan mahabuna we perzinahan teh. Aya perzinahan memang anu dilokalisir semacam dibere legalitas peke lah didinya gitu. Contoh urang nempo di negara urang di Pulau Bali kan semacam pembiaran ya lalaki awewe anu lain mahram lain suami istri baluligir mararani di itu di pantai Kute di pantai Nusa Dua ukur marake sidi ukur celana dalam nulaletik anu ungkul nutupan liang orok na ungkul lamun geus orokan eta teh kadituna teh kan perzinahan geus kitu teh ban keur mah kituna oge geus perbuatan dosa geus nemong-nemong orat gitu tuluy peutingna eta teh disco gitu geus kapeutingnakeun ya zina gitu. Eta teh artina tempat eta teh semacam pembiaran pek bae lah di dinya mah gitu dilegalkeun hotelna sarua jadi artina kan geus aya lokalisasi loba deui kan di tempat-tempat nu sejen awewe nu ngadagangkeun dirina dibeli ku lalaki nu sok disebut lalaki hidung belang gitu. Nya deui anu mungkin rarencepan di luareun anu perdagangan diri tah Gusti Allah teh ngaharamkeun kana perbuatan zina gitu
bahkan disebut oge fahisyah eta teh zina teh perbuatan keji, perbuatan jijik itu. Nah Gusti Allah masihan jalan disyariatkeun lalaki awewe geus dewasa sok laksanakeun nikah. Tah eta teh syar'i dipasihan jalan ku Gusti Allah. Pan nikah teh gampang lamun teh di hese-hese mah murah deui nikah teh. Naon dan penting mah pan aya lalakina, aya awewena, aya wali, aya dua saksi, akad nikah, tuluy mas kawin saridona bisa duit 10.000 ge pan bisa. Murah saja nama nikah teh kitu. Dan mawa mahalna mah urang we. Tradisi deporna kudu anu sekian puluh atau sekian ratus juta. Urang sok hese-hese apanya kitu kan. Boy ngonang saloba-loba atuh kudu nyadiakeun atuh konsumsi sekian jutaan kan kitu. Jadi lamun nikah dianggap berat sanyana mah da Gusti Allah mah teu ngabeberat. Nu ngabeberat nama urang salaku manusia kitu tah nyieun tradisi-tradisi anu ngaberatkeun gitu. Sehingga geus jadi tradisi lamun teu nurutan teh teu nuturkeun asa katinggalin zaman we gitu, asa mung disebut orang miskin we atau kok mau budak mah mungeun pisan. Nah, jadi ieu mah memang dibeberat ku urang ku manusia kene. Da masalah nikah Gusti Allah teu ngaberatkeun keur mas kawin saridona gitu. Di zaman Rasulullah oge pan kitu nikah teh memang tara aya di zaman Rasulullah nikah di dekornya pan aya. Sok sadek nikah sok sanajan ngabogaan keur mas kawinna cincin besi aya deui anu ngan ku bakyak ku senal kai gitu. Jadi memang murah nikah teh ngan urang tah ari geus terlibat kabawa ku tradisi nya akhirnya jadi berat gitu. Akhirna kulantaran ngarasa nikah teh berat tah loba larina teh kana perzinaan sabab teu boga biaya keur ngalaksanakeun eta pernikahan. Nah, tambongan urang kene. Salajengna ayat ka-33 wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Jeung omat aranjeun ulah maehan zaman sejen ngabunuh zaman sejen. Jadi salian diharamkeun ngabunuh anak sorangan ngabunuh jalma anu sejen ge eta teh dosa gede. Jadi Gusti Allah nyiptakeun manusia teh berharga. Dugikeun ka sing saha jalma anu ngabunuh jalma anu sejen ancaman ti Gusti Allah bakal jadi ahli neraka. Sing saha jalma ngabunuh jalma anu sejen Gusti Allah geus masihan informasi sangsina ti Gusti Allah engke di akhirat bakal jadi ahli neraka. Jadi salaku hamba Allah ulah aya pikiran-pikiran hayang ngabunuh jalma anu sejen. Sehingga harus dihindari anu mawa mancing nafsu gitu. Sok loba kan gitu persoalan-persoalan anu sepele.
lamun dilemur di kampung-kampung tina perebut cai keur ka sawah keur ka balong. Kadang-kadang perebut tina eta cai pasea gelut terbunuh gitu kan. Lamun di jalan biasana kan persoalan leutik biasana. Persoalan penumpang supir perebut nu ieu ngetem keur ngadagoan penumpang sugana penumpang terojol mobil nu anyar jo langsung eta nu megat dia asupkeun dar wepan pasea supir jeung supir nafsu kadituna teu saeutik terjadi tina persoalan perebut penumpang gelut pembunuhan terbunuh jeung seueur-seueur deui kasus-kasus pembunuhan gitu tah sing saha jalma anu ngabunuh kalawan eta teh ngahaja tah dicawiskeun ku Gusti Allah engke neraka gitu. Nah di dunia wae oge sanyana mah jalma anu ngabunuh teh ku syariat Islam mah lamun ku pamarentahan Islam anu tos nerapkeun hukum Islam jalma anu ngabunuh teh hukumna kisos dibunuh deui dina pamarentahan Islam dina hukum Islam ayat 3 posisi jalma anu wajib dibunuh. Anu kahiji jalma anu ngabunuh wajib dibunuh deui. Nu kadua jalma anu zina muhson pan aya zina muhson aya zina ghair muhson. Lamun lalaki pernah boga pamajikan atawa keur boga pamajikan tuluy ngalakukeun zina numutkeun syariat Islam tah eta lalaki anu ngalakukeun zina teh wajib pikeun dibunuh pikeun hukum mati. Nya kitu deui awewe anu pernah boga salaki atawa awewe keur boga salaki tuluy zina jeung lalaki nu sejen tah eta teh zina muhson eta teh wajib hukum mati. Anu katiluna jalma pinah agama asalna agama Islam pinah jadi Kristen gitu pinah jadi Buddha Hindu murtad eta teh wajib dibunuh gitu. Nyapikeun di pamarentahan Islam contohna urang ninggal di Saudi Arabia di Jeddah teh di payuneun Masjid Qissos di mayun pisan ka pantai Laut Merah aya tempat paranti Qissos tempat pelaksanaan hukum mati ya gitu. Boh anu ngalakukeun pembunuhan atawa anu hukum-hukum sejen anu memang hukumna hukum mati tadinya tempatna tuluy deui anu potong tangan kulantaran mencuri kulantaran diterapkeun hukum Islam jadi langkah di jalma ngalakukeun pembunuhan sabab manehna oge berpikir lamun ngabunuh pasti bakal dibunuh deui sehingga di Arab jarang pisan kasus pembunuhan gitu. Di negara urang kan kasus pembunuhan teh loba pisan kulantaran hese lah gitu
bukti jalma ngabunuh tuluy dihukum hukum mati gitu. Hampir hese urang neangan contona gitu. Jalma anu ngabunuh tuluy dilakukan hukum mati. Sehingga jalma anu ngabunuh teh teu ngarasa sieun lamun ngalakukeun pembunuhan deui gitu. Ieu masalah. Salajengna ayat wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyudda wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Omat aranjeun ulah ngagasab kana harta yatim, harta anak yatim di mana geus dewasa atau budak yatim kudu dipasrahkeun ka harta teh. Nah, loba pisan urang pan kasus-kasus ngagasab kana harta anak yatim. Ari disebut yatim teh anak yatim teh anak anu ditinggalkeun maot kudu jadi bapa sateacan umur dewasa. Jadi urang 17 tahun ke bawah. Lamun aya jalma 17 tahun ke bawah ditinggalkeun maot kudu jadi bapana, eta disebut anak yatim. Aya deui disebut piatu. Anak di bawah umur 17 tahun di bawah dewasa ditinggalkeun maot kudu jadi indung. Aya deui jalma anu memang indung bapana teu paruguh tingkah mana leungit sehingga anak terlantar. Eta ge diasupkeun kana kelompok anak yatim atau bapana leungit. Leungitna meleungit teu puguh eta anak kabur atawa leungit ka mana lah leungit gitu. Tau kecelakaan. Karena anak yang terlantar teu aya indungna teu aya bapana eta diasupkeun kana kelompok yatim gitu. Nah, jalma anu ngagasab kana harta anak yatim ya di antara urang di kalangan umat Islam urang aya tradisi lamun bapana maot tuluy ninggalkeun harta eta harta teh kuduna dijaga sebagai amanah engke geus dewasa bikin ka anak yatim. Loba kasus eta harta teh dipake tahlilan, harta anak yatim dipake tahlilan gitu. Padahal eta harta teh peninggalan bapana keur bekal engke geus dewasa. Tapi tuluy dipake tahlilan. Upamana ku indung budak teh, ku indung budakna eta harta bagian anak teh dipake tahlilan. Tapi kabeakna teh tah dosa sararea teh ngadahanna teh gitu. Erek eta indungna anu teu amanah anu kuduna nalika bapana maot harta teh keur anakna lolobana keur indungna masa eutik nu 1/8 keur anak lolobana mah 7/8 tuluy hartana teh pikeun kabeak samemeh dewasa itu ditaruang saha we nu nuangna eta teh berdosa tah diharamkeun ku Gusti Allah. Tah ari tahlilan teh kan tradisi sebatna teh. Ari tradisi teh nyaeta hiji bentuk, hiji cara anu dilaksanakeun ku hiji jalma atau hiji generasi tuluy berlanjut kepada generasi berikutna. Eta disebut tradisi gitu. Sanes sunnah, ai sunnah makan diajarkeun ku Rasulullah, ai sunnah Rasul mah. Rasulullah ditinggalkeun maot kudu jadi istrina Siti Khadijah, panangtung ti payun ngantunkeunana Siti Zainab
binti Huzaimah pan ngantunkeun langkung ti payun. Tapi Nabi Muhammad teu pernah ngayakeun tahlilan gitu. Padahal Siti Khadijah teh beunghar mun eta teh mah nah teh tahlilan pas Siti Khadijah beunghar gitu. Nah, jadi sanes sunah Rasulullah tetapi tradisi Nabi Muhammad dikantunkeun ke para putra. Pan putra Nabi Muhammad mah genep anu 5 ngantunkeun ti payun. Mung hiji anu ngantunkeunana saparantos Nabi Muhammad wafat Siti Fatimah unggul. Pan Ibrahim ngantunkeun di payun gitu. Para putra sadayana ngantunkeun di payun. Nabi Muhammad teu pernah ngayakeun tahlilan kanggo para putra gitu. Tadi urang di sebagian umat Islam di urang di mana geus jadi tradisi kajen teuing kadang-kadang teu boga we eueuh peninggalan bapana dugikeun ka kajen teuing ngayuh gitu. Punyak anyut jadi beban loba hutang gara-gara tahlilan teh. Jadi kuduna diupayakeun tradisi anu ngabeurakeun ka jalma saeutik-saeutik itu teh berangsur-angsur tradisi anu matak ngabeurakeun ulah dugikeun ka terus jadi membebani gitu. Jadi kade ulah ngagasap kana harta anak yatim. Aya deui anu mungkin ngelola panti yatim gitu. Ya ari nyarita na upamana kaditu kadieu menta sumbangan pikeun anak yatim. Tapi kanyataanna loba oge anu kamuflase we gitu. Anak yatim mah dipake jontrot hasil punta-penta kaditu menta sumbangan di dahar dipake ku eta pengelolana dosanya dosa da ieu mah pentitipan amanat kanggo anak yatim. Salajengna wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oman aranjeun ulah migawe hiji perkara teu make ilmu. Sabab engke panempo pangdenge ahate sadayana bakal dipenta pertanggungjawaban. Contoh lamun urang teu kungsi ngadenge ulah ngaku-ngaku ngadenge kana eta perkara. Wala taqu malai salaka bihi ilmu. Ulah ngaku-ngaku geus ngadenge. Lamun memang teu pernah ngadenge. Ulah ngaku-ngaku nempo. Lamun memang teu pernah nempo. Sabab eta pendengaran penglihatan lamun engke dipake ngabohong engke bakal dipenta pertanggungjawaban gitu. Nya kitu deui ieu teh marentahkeun supaya urang teh terus neangan ilmu tolabul ilmi. Sabab sagala perkara kudu dumasar kana ilmu. Jalma ngalakukeun salat teh kudu make ilmu. Kumaha bacaanana pan kudu diteangan tah ilmuna bacaan salat timimiti takbiratul ihram mungkin kasalam. Anjeun ulah ngalakukeun eta perkara teu make ilmu. Da salat teh kudu make ilmu. Naon wae perkara lamun teu dumasar kana ilmu bisa jadi moal bener praktekna teh. Ka hiji teh eta urang ikhtiarna eta
make ilmu peribadatan, ilmu urusan dunia gitu. Teh wajibna urang neangan ilmu teh kaasupna fardu. Lamun neangan ilmu agama eta fardu ain. Lamun ilmu kaduniaan fardu kifayah. Lamun urang neangan ilmu salat fardu ain eta teu bisa diwakilkeun sararea kudu neangan ilmu salat. Ilmu agama mah sagala rupa oge fardu ain. Ilmu salat, ilmu saum, ilmu ibadah haji, ilmu umroh. Lamun neangan ilmu kaduniaan farduna fardu kifayah teu kudu sararea. Contoh sakola di jurusan kesehatan, kebidanan, dokter eta fardu kifayah teu kudu sararea kuliah di jurusan kedokteran. Ngan lamun sararea teu dae pan ke lamun aya hal-hal masalah kesehatan eueuh anu ngabantu atuh. Ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu pamarentahan, tah eta mah neangan ilmuna fardu kifayah. Jadi nu ayat ieu wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Aranjeun umat ulah migawe hiji perkara teu make ilmu. Tuluy kan cacakan geus berilmu ge kadang-kadang poho waktu praktekna. Poho ge aya sanksi hukumna. Gitu. Contoh dina kamari dina bulan Agustus simkuring ngaberangkatkeun jamaah umroh. Dilatih heula umat-umat heula ye. Umroh mah da ilmuna teu apalkeun teu pati hese teh patokan kahiji mah asup rukun. Kahiji nyaeta mikot kadeta waktu di mikot teh kudu disiapkeun niatna itu. Niatna waktu di mikot. Ieu sabab kasupna kana rukun. Lamun teu ngalakukeun ihram ngawitan ti mikot engke teu sah. Tuluy engke tawaf 7 kuriling ngulingan Ka'bah. Tuluy sa'i 7 jalan ti Sofah ka Marwah. Tah di mana geus beres sa'i geuat tahalul. Talamun geus tahalul mah bebas we. Teu kudu make pakaian ihram. Tah ieu salah seorang bapak tah poho teh cacakan geus berilmu poho anggar aya sansina. Gitu. Sangeusna beres sa'i teh ka hotel ganti we pakaian ihramna dibuka ganti pakaian biasa. Pan eta teh kena dam 1 ekor doma atau 3 juta we kurang langkung. Tuh ku poho wae gitu. Komo lamun berangkat ka ditu ti dieuna teu latihan manasik heula teu boga ilmu ukur ini tungkul tuluy balik deui ka dieu komo kitu mah migawe umroh teu make ilmu atuh lebar duit 30 juta teh teu jadi ibadah. Da bacaan umrohna di dieuna teu diajar. Latihan praktekna teu diajar. Diberangkatkeun we ka ditu sina nutur-nutur batur we tuturut muning atuh teu jadi teu sah kitu. Tah cacakan tadi di ilmuwan kena ku poho kitu. Hareupe ke kumaha cenah abdi teh gaduh ya atos 3 juta na teh. Nyawayahna da ieu mah moal saha lamun teu di eta
teu mayardam bisa diganti ku saum 10 poe 3 poe dilaksanakeun di ditu di tanah suci di ditu engke nu 7 poena bisa dilaksanakeun di dieu gitu. Nah kumaha can lamun teu dilaksanakeun da moal nyahoon batur mah can. Teu bae dilaksanakeun ngan Allah mah uninga gitu. Duh cenanya poho ge aya sanksi hukumna komo lamun ngahaja teu mraktekeun ibadah teu nganggo ilmu cacakan geus boga ilmu poho we dina ibadah haji mah dina ibadah umroh dam kitu nya. Harupina sakitu nu kapihatur nu tiasa kabahas Al-Quran surat Al-Isra di ayat 31 dugi ka saterasna. Itu maros Pak. Mangga. Dina ayat ka hiji ayat 25 ka ieu. Sedangkan di ayat wartos dina pitukeun roh teh dina opat sasi. Aku mah pami sampai akan pasasi akan sasi kan terus kayak sok aya anu digugurkeun aya tanah kalau karena pembunuhan karena dosa. Iya. Pertarosan sampai anu disebut ngabunuh teh nyaeta kana diri anu tos aya rohani jasmani anu tos aya ruh aya jasad. Nah janin ngawitan dia asukeun anak ruh teh dina 4 bulan. Jadi lamun ngalaksanakeun aborsi saparantos aya ruh teh kasup pembunuhan. Tapi lamun aborsina ngagugurkeunana sameme 4 bulan atawa sameme aya ruh teu kaasup kana pembunuhan gitu. Jadi anu disebut pembunuhan mah nyaeta nu tos aya nyawa. Jadi maksudnya kan maehan ari nu teu acan aya ruh mah teu kaasup maehan. Jadi lamun ngagugurkeun karek sabulan 2 bulan 3 bulan teu kaasup kana pembunuhan. Gitunya ya. Dan berdosa enggak itu? Bulan? Berdosa enggak? Nah kalau dosa mah di dieu masalah motivasi. Motivasi contoh ieu teh lamun diantep cenah hirup sok sieun kana teh kaurus. Tah ieu motivasi salah kan? Geus negatif thinking teh suzon ka Allah. Rek digugurkeun we kulantaran sok sieun teu kaurus. Jadi dosa jeung teu dosana anu teu acan aya nyawaan mah eta masalah akidah. Kitunya motivasi. Jadi teu kaasup kana kelompok membunuh gitu ya. Lamun ngagugurkeun karek upamana sabulan depan can jadi naon? Sabulan can jadi janin atau karek masih kene getih kene iya apa nanti tahapan teh 40 ya gitu. Jadi 40 anu awal perubahan tina sperma karena darah gitu. Jadi motivasi oke ulah motivasi kupur nikmat oke dosa ulah cuma motivasi ulah kieu ari keur waktu hubungan sebadan suami istri gitunya itu bikin ka upamana nyarios ge gitu nikmat pa ari geus jadi janin teu tanggung jawab tah dieu engkena niat anu salahnya gitu. Jadi nikmat pah teh kudu terus ditindaklanjuti gitu.
Sakitnya hatur nuhun alhamdulillah. Oh masih aja. Nularasna al-Isra teh perjalanan di malam hari atau Nabi Bani Isra di atasna teh. Mohon surat ke-17 teh nu kahiji diaranan Al-Isra. Artinya Al-Isra teh perjalanan malam. Isra mah perjalanan malam. Dina ayat kahiji ngajelaskeun Nabi Muhammad teh ku Gusti Allah teh diisrokeun nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta disebut Al-Isra. Surat ieu disebut oge Bani Israil sabab ti ayat 2 jeung saterasna ngajelaskeun kejahatan Israel yen Israel teh pada akhirna mah ujung tina kehidupan ending nama Fadam marnahu tadmiro urang Israel teh akhir nama bakal dihancurkeun sehancur-hancurna ayeuna dipasihankeun kejayaan tapi engke mah akhir kehidupan mah Israel teh bakal dihancurkeun sehancur-hancurna ta ieu disebut Bani Israil. Jadi surat ke-17 double aya Al-Isra atanapi Bani Israil. Aya sabaraha surat anu double ngaran. Cekap. Waktu kapan? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.